Keresek hideng bisi utah. Oh no. Soalnya saya mah utah wae ka mana teh. Nya. Meni era dipelongkeun ku Pak RK. Pak, Naon? nahanya teu ngomong wae Bapak Ridwan kami teh. Heueuh teuing nahanya. Wah, halo guys, halo besti sim kuring. Dara ramang sadayana tepang deui sareng Mang Cepot di channel YouTube Jagat Sunyaruri. Elah guys, sabenerna mah dewek terek curhat euy. Boga budak hiji-hijina ampun nepi ka rudetna moal aya. Ayeuna teh eta si Ence, si Cepi, si Epi dina waktu ayeuna teh kalaka hayang ulin sagarupa da pedah nempo babaturanana aya nu ka laut, aya anu ka gunung, aya ka Pangalengan. Jabanding di Bandung mah eueuh laut teh euy, kudu ka Pangandaran, kudu ka Garut, ka itu ka Santolo. Padahal mah nya Santolo teh pindahkeun we atuh lautna hungkul ka Bandung. Moal bisa nya euy, aduh Gusti Nu Agung. Ayeuna teh kudu kumaha? Untung boga THR euy di pabrik Huut. Depan gawe di pabrik Huut bagian ngasaan Huut, geus jiga hayam we aing di pabrik Huut teh heueuh. Elah, matak teh oge sakali-kali merek diajak jalan-jalan ah. Nya, budak teh keun bae duit samahi-mahi we ieu mah nya. Oke. Pak, Bapak. Naon Epi? Ayo atuh ulin teh jadi henteu. Heeh jadi sok geura siap-siap. Tuh, geus aya deui ngajak ka dieu budak teh. Hayu ah, ayeuna mah kumaha si Cepot urang ka tempat wisata, urang jalan-jalan jeung bareng Mang Cepot. Kumaha keseruan jalan-jalanna? Panteng teras videona, ulah di-skip kade. Oke. Pak buru atuh. Heeh, sok geura ngising heula sia teh. Heeh, hayu jas. Aduh, astagfirullahaladzim. Boga budak eta si Epi cenah bejana rek diajak jalan-jalan ku bapakne. Oh no. Kudu persiapan heula merenya. Ya Allah, ya Robbi. Sieun ka dibawa ka kebun binatang we, sieun diparabkeun ka maung. Tapi kasebaleun budak teh. Ya Allah, Epi. Siap ah. Cenah balik jalan-jalan kudu persiapan heula segala rupana. Ece trek nyiapkeun bekalna bisi naon teh bisi aya nu paha. Oke. Aduh. Ya ieu tasna, tas si Epi nya. Warisan ti warisan. Kayak sekedapnya. Oke. Nyana ke ayeuna. Aduh ya Robbi. Baju nah bisi poho. Kaos sangsang sagala rupa. Si eta mah kitu. Sok kesangan budak ece mah nya. Kira bajuna hiji deui. Allahu Akbar. Calana na bisi poho baju jeung calana dihijikeun jeung nu si Cepot. Sip. Kayak urang yang deui. Aduh, ieu jang daharna. Oh no. Misting daharna teh gepuk. Kulubuhui. Aduh. Nya. Hah? Ada si eta mah kitu rada pink hatena. Aduh, gaulna jeung awewe bae meureun si Epi teh ya Allah ya Rabbi. Lumayan jerona teh ieu teh rupa-rupa aya gepuk, aya kulubuhui, seblak mur, seblak baun. Si eta mah kitu rada jiga kuda lumping saeutik mah. Sagala aya ada menang bapana si Cepot ah. Kayak naon deui si poho iklan. Keresek hideng bisi utah. Soalnya si eta mah utah wae ka mana teh. Oh no. Nya sok geuleuh.
si Utah ya kan sakideng jang Utah si cepotnya jeung si Epi hayah jangan deui naon deui lato-lato bisi pohonya si eta mah lamun rudat-rudat teh main lato-lato cager si eta mah nya Nyeri huntu. hah Nyeri huntu. mau nyeri huntu cager ku lato-lato nya nyeri huntu nyeri ginjal cager sih mah hayah bisa aya deui naon deui. Aduh ya Allah angklung bisi poho angklung Nah mau angklung. hah Nah bisi si Epi di ditu teu boga duit pan ieu bisa dipake ngamen di ditu aduh. lumayan atuh nya jangan ngamen naon deui bisa na poho. Aduh ya Allah rada berat ya mah. Aduh eta jam. Kudu disiapkeun ieu jam yang si Epi Nah ngarah inget karena waktu. Heeh. Saya teh masuk poho karena salat 5 waktu tadi bawa jam ding-ding ngarah teu poho. Kayak naon deui saya teh. Aduh. Aduh. Gusti berat ya Allah. Mawa helm sagarupa itu dah. Yang si Epi. kanu kareta. Hah? Kanu kareta. Kanu kareta? Ini nah kanu kareta? Kanu kareta. Hekeun bae lah. Jadi na kareta oge bisa ngajeduk sih eta mah da kitu. Mun HS teh sok ieu geuning ngajeduk kana kaca. Madak ieu mawa helm. Atanapi bisi si Epi jeung si Cepot ngabodor teu rame di balerogan mah make helm pan aman. Okay. Siap tos sadayana tos komplit juga namanya. Epi. Naon mama? Sok atuh kena mandi. Sok siap-siap ulah buladi gitu ka kota mah nya. Ceung ngamandian lah budaknya. Sok kenapa? Kang Cepot. Naon? Kena mandi atuh bapakna meni bau kelek. Eukeun bae. Urang ngamandian bareng si Epi. Sok atuh. Libur telah tiba. Hore. Asik. Rek liburan euy. Liburan ka kota euy. Hayang ningali bule euy. Aduh, geus dibakalan ku si mama tinggal itu kantongna oge kuat kabeberang kas kieu. Eta tapi ka beuheung-beuheung nya. Naon? Eta talina tapi ka beuheung-beuheung. Yeh, ame ieu, ame tulungin. Kumaha bisi kacekek? Hah? Kacekek. Bae we demi liburan aing pae mati jah syahid. Lamun aing pae keur liburan berarti mati syahid. Okay. Anu beuheungnya. Pi. Naon, Pak? Siap. Atus, Pak. Tinggal OTW. Naon OTW? Oh, tungguan we. Aing siap mah tuh. Ayo Bapak keur naon? Ayo geus siap ya Bapak ge urang init. Oh, ayo atuh, Pak. Oh. Tuh. Geus siap. Atos, Pak. Cik atuh liburan wae tong make kopiah atuh. Oh no. Ameh kase, Pak, ameh katingali Islami. Katingali Islami, mah teh meni nyencele eta kopiah. Hayu atuh. Inung maneh mau dibawa da. Oh, teh jeung si Mama. Teu. Duaan saja. Ayo atuh, ame teu loba teuing jajan ulin we. Sok ayo urang ulin. Halo guys. Pokoknya mah pantang trust, jangan di-skip videonya. Okay. Karena bakalan ada jalan-jalan Cepot dan anak Cepot. Ayo ah. Naon teh? Cicing tong loba ngomong. Lain Pak ieu teh geus nepi ka kota teh. Acan jauh keneh. Ayo urang di mana, Pak? Ieu teh urang di stasiun. Mandek make kareta ieu teh. Oh no. Oh, rek make kareta. Okay. Tuluy ai helm tadi, Pak. Jang naon atuh? Eukeun bae urang jual we geus di ditu mah. Heeh. Ieu teh di stasiun mana? Ieu teh di stasiun tuh tingali aya bacaanana. Oh, stasiun Rancaorai. Lain sih teh.
stasiun Ranca Ekek. Ieu teh anyar euy dibangun angkot ka megah kieu tinggalinya. Stasiun Ranca Ekek luar biasa. Baheula mah di ditu lamun hayang meuli tiket teh ayeuna di dieu keur mah megah, alus di bangunanna luas. Pokona mah nyaman aya namanya di stasiun Ranca Ekek teh luar biasa. Ayo urang ka jero yuk. Ayo atuh mah. Bisi tinggalin kereta tuh. Geus aya tinggali hayu buru-buru. Ayo buru-buru Pak. Aduh, guys. Geus meuli ieu tiketna jang naik kereta api. Geus 2 tuh jeung si Cepi hiji. Ka mana budak teh kalakah jajan heula dulu. Si kaburu init aing mah karetana euy. Heuh. Tinggal itu tiketna ge tiket kereta api. Heeh. Sin salah we aing kalah meuli tiket Persib. Moal we ya. Ayo, si kaburu itu tuh geus disada alarmna euy. Si kaburu Cepi. Naon? Ayo atuh ayo mah. Ayo. Waduh, luar biasa euy. Naik kereta api teh ngeunaheun. Kakarekeun euy. Waduh, itu sawah indah gitu. Waduh, luar biasa. Cepi. Kalah hee si Cepi mah deui. Aduh, ya Allah. Naon, Pak? Tinggali itu. Aduh, lieur Cepi mah teu kuat. Hayang utah, Pak. Tinggali itu. Naon, Pak? Tinggali itu aya gede bage tinggali. Oh no. Stadion gede bage. Oke. Kade lain gede hitut ya, gede bage. GBLA tuh. Oh, GBLA tuh. Tuh stasiun GBLA-nya euy. Oh, Pak, geningan aya kasiri. Aduh, sia ngerem ngadadak euy. Oke. Alhamdulillah. Tah sakedeung deui urang teh bakal ngaliwatan Aljabar. Hah? Aljabar? Heeh. Anu Bapak harita konten. Heeh. Di mana? Itu tinggal di Aljabar. Mana? Tuh sakedeung deui aya Masjid Aljabar. Katingali saja. Dina kereta api mah. Oke. Gitu. Heeh, tinggal di gerak. Wah, asik. Hayang selfie euy. Kayak kasih malah bejaan gitu aya. Ujang ngaliwat Aljabar, Epi ngaliwat Aljabar. Tuh tinggali. Tuh kuat ka gede gitu, Jang. Luar biasa tinggali Masjid Aljabar kuat ka gede ka tinggali. Oh nya euy. Kuat ka indah kieu di kajauhan mah, Bah. Hayang loncat, Bah. Ulah si teh. Hayang loncat. Tahu geus teh. Bah, boy aya keneh kitu. Teuing atuh. Pan geus mudik kamari lebaran. Jigana balik ke lemurna. Oh, geus ayeuna peureum. Geus kaliwatan Aljabar ne. Kayak ku Abah digeungkeun. Siapa peureum ah? Oke. Eta mah. Kalah kerek. Kan bae jang ke digeungkeun ku Bapak. Ku Bapak digeungkeun. Aduh. Tah, ieu Cepi. Ieu teh namina Gedung Sate di Kota Bandung ieu teh. Oh, iya Gedung Sate teh, Pak. Oh, tinggal itu. Wah, indah kieu japanya. Ieu teh pusat pemerintahan Jawa Barat. Oke. Di dieu teh.
Ieu teh mohon. Ieu teh gedung sate tuh. Nah, Pak. Naon? Ieu teh gedung sate tapi eueuh nu dagang sate. Lain sate eta. Ieu gedung sate teh tuh tingali. Pedah aya itu tingali luhurna aya sate tuh jigat sate. Oh, itu nanya aya anu jiga sate. Heeh. Jadi diaranan gedung sate. Oh, benar. Ih, mending ramai hiburan ayeuna mah, Pak. Liburan ayeuna ka gedung sate asik. Oh no. Nu macak dia oge. Ayo urang tinggalian di dieu di gedung sate. Luar biasa batur mah hayang ka dieu teh. Wah, hese. Oh, happy mah. Kada ayeuna ka gedung sate teh, Pak. Heeh, nu macak dia oge. Yuk, urang jalan-jalan deui, Pak. Hayu, urang jalan-jalan deui, urang tinggalian gedung sate. Wala, Pak. Naon? Itu saha? Waduh. Eta bapak urang sadayana. Saha? Bapak Ridwan Kamil. Waduh. Pak Ridwan Kamil, sehat Pak Ridwan Kamil. Aduh, Pak Ridwan Kamil. Alhamdulillah tiasa tepang di dia di gedung sate. Sehat Pak RK. Aduh, abdi mah ngefans pisan ka Bapak Ridwan Kamil teh nya. Oke. Aduh, pokoknya masih cepot mah. Wah, luar biasa ngefansna ka Bapak. Meni era dipelongkeun ku Pak RK. Pak, naon? Nah hanya tuh ngomong wae Bapak Ridwan Kamil teh. Heuh teuing nah hanya. Meureun keur nelpon meureun. Teuing. Pak, aduh punten Pak ieu teh nahan teu ngomong wae. Oh no. Nah jepe wae nya. Teuing. Pak. Sehat, Pak? Geningan lain sih teh. Naon? Lain Pak RK. Geningan gambarna hungkul katipu uing euy. Suka ada Pak RK-nya. Oke. Mudah-mudahan we engke mah euy panggih jeung Bapak Ridwan Kamil di kieu na nya. Tiasa meureun nabeuh dewek nabeuh cepot di dieu di gedung sate. Nuhun Pak. Pak Ridwan Kamil Bapak Jawa Barat. Mudah-mudahan dipimpin ku Bapak mah Jawa Barat teh jadi Jabar anu juara. Jabar juara pokoknya mah Pak. Ayo atuh Pak urang jalan-jalan deui. Ka mana? Iya kok kurilingan ieu we, gedung sate. Ayo. Aduh. Si Cepi ka mana teu kaur diantepkeun jauh leungit teh eueuh. Aduh guys tuh. Lihat pengunjung gedung sate teh geuningan loba ningali. Pengunjung yang ingin ke gedung sate teh banyak, lihat pengunjungnya, wisatawannya banyak. Wah, luar biasa. Karena selain di gedung sate, di sini juga ada gazebo. Tuh itu ada gazebo. Di sininya gedung sate. Wisatawan ini dari mana-mana ini teh wisatawannya. Cobaan orang wawancara wisatawannya di mana? Kumaha kesan pesana main ke Bandung. Ayo ini cobaan ya. Orang wawancara. Ini guys, saya ketemu langsung dari ibu, dari mana ibu? Dari Ternate. Dari Ternate, ini teh pengunjung yang ke gedung sate. Oke. Sengaja bu kesini bu main? Sengaja. Sama siapa aja ibu? Sama rombongan Bang Maluku Malut. Oh di Maluku? Iya. Wah luar biasa ibu. Kang Cepot mah idola saya. Oh gitu? Iya. Oh iya saya juga idola ibu. Sama Kang Emil. Sama Kang Emil. Iya. Wah Kang Emil luar biasa. Ini luar biasa Kang Emil. Ibu dari jauh-jauh dari Ternate ya Bu ya? Iya. Mengunjungi gedung sate. Wah. Oh no. Iya Bu. Alhamdulillah Bu ya sudah sampai ke sini ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Makasih. Gimana suasana Bandung sejuk? Sejuk, menyenangkan, makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak terus? Mie kocoknya sedap. Pokoknya itu utama. Luar biasa. Dadah dulu dong Bu. Ini di channel YouTube Jagat Sunyaruri. Iya. Terima kasih ya Bu ya, selamat jalan-jalan. Maaf mengganggu waktunya. Asya Kak Inung ya Mas. Makasih ya Bu. Ada ini salam sapa dulu pakai bahasa Ternate Bu. Kabar KTB, kabarlah habolo. Artinya apa itu? Bagaimana kabarnya? Baik enggak? Wah, nanti saya akan belajar. Dopu. Iya, apa itu deh? Terima kasih banyak. Coba dopu lagi. Terima kasih ya Bu ya.
Maaf mengganggu waktunya. Dadah dulu. Dadah. Aduh. Halah. Lain jang. Neneangan si Epi ke mana ya? Si Cepi. Hai itu eueuh ka dieu eueuh. Aduh, jabanding geus pararoe geus pi hujanun. Alah, budak teh bangor ada budak teh. Teuing ka mana nya budak teh? Kita ulah jauh-jauh teuing. Jangan nyaho gedung sate teh sakieu legana. Laporan heula ka Hansip aing mah. Allah, siap. Assalamualaikum Pak Hansip. Allah, waalaikumsalam. Mananya jelemana eueuh? Alah, leuwas kieu euy. Hayu urang teangan. Di mana ayeuna si Cepi? Di mana? Tulungan. Aduh, urang teangan. Alah, meni telat wae kabiasaan teh. Lain telat wae. Bieu teh aya budak nuturkeun teuing budak saha.